Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepanggai sarang Ibu Eti Sunarti di SMP Negeri 5 Banjar. Dina pangajaran Basa Sunda. Kumaha sadayana para siswa-siswi darama? Mugia sadayana sararehat, oge tetap semangat karena diajarna. Sok sanaos diajarna nganggo modadari. Dina danget ieu urang diajar materi ngeunaan warta. Tapi sate acan kana materi, ibu bade ngadugikeun heula kompetensi dasar sareng tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar mengidentifikasi struktur teks dan aspek kebahasaan teks warta atau berita, mengekspresikan teks warta atau berita dengan memperhatikan irama atau tempo, artikulasi, dan lentong kalimat. Tujuan pembelajaran, setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks warta dengan benar, memahami isi teks warta dengan tepat, dapat menyusun teks warta dengan kreatif, memperagakan pembacaan warta dengan memperhatikan irama atau tempo, artikulasi, dan lentong kalimat yang baik, dan menanggapi pembacaan warta sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Para siswa, ibu ngagaduhan video, mangga urang sakseni video anu bade ditayangkeun. Wilujeng siang pemirsa, patepang deui sareng simkuring Rizkia Sukma Nurhaliza di acara Kilas Warta, nunyajikan informasi aktual jeung faktual 25 Januari 2020 hiji. Pemirsa, sabudeureun dunya nuju digemparkeun ku ayana virus anyar, nyaeta virus corona. Virus ieu awal kadeteksi di kota Wuhan, Cina sawarsih kapengker, tepatna ping 7 Januari 2020. Dugi ke ayeuna di Indonesia pasien COVID-19 atos ampir ngahontal angka 1 juta jalmi. Kukituna, urang sadaya kedah terang naon wae ciri-ciri jalmi anu kaserang ku panyakit COVID-19. Sapertos naon gejala penyakit ieu jeung naon anu ngabedakeun jeung penyakit influenza. COVID-19 atos ditetapkeun ku Badan Kesehatan Dunia atanapi WHO conten penyakit pandemi atanapi penyakit anu sumebarna ka mancanagara. Mung teu acan sadayana masyarakat Indonesia terang gejala-gejala virus corona. Dokter spesialis internis John Metzing ngajelaskeun, kanggo mikaterang hiji jalma anu positif kajangkit ku virus corona kedah dilaksanakeun sababaraha tes. Namun penyakit ieu gaduh gejala awal anu mirip sapertos influenza, atanapi penyakit nutos biasa di masyarakat. Di antarana muriang, nyeri tikoro jeung batuk anu bakal eureut salami 5 atanapi 6 poe. Sementara COVID-19, gejala eta bakal lumangsung leuwih ti 10 poe ditambah aya gejala lainna deui. Salian teh eta, John Metzing oge ngajelaskeun yen suhu awak jalmi bakal langkung ti wangkuan suhu 36 dugi ka 37 derajat Celcius lamun kainfeksi ku virus naon wae, kitu oge virus corona. Jeung gejala-gejala anu aya di setiap awak nu kainfeksi virus corona oge bisa beda, gumantung kana resistensi atanapi kekebalan awak tiap jalmi. Kukituna, kanggo jalmi anu ngalaman gejala-gejala kasebat, saena nyandak lengkah medis, utamina saatos ngalakukeun kagiatan anu ngagaduhan potensi nyebarna virus corona. Diisolasikan, ya diisolasikan. Kalau keluhannya masih ringan bisa diisolasikan sendiri aja, isolasikan di rumah, ya artinya tidak berpergian kemanapun ya selama 14 hari. Ya. Namun apabila dalam jangkauan waktu 14 hari ini pasiennya demamnya makin tinggi, ya ada keluhan sesak nafas, nah itu harus segera berobat atau mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat. John Metzing oge nyarankeun yen masyarakat kedah nerapkeun pola hirup sehat, sapertos seueur nuang bubuahan, sayuran, jeung olahraga nu teratur, supados awak teu gampil kainfeksi ku virus corona. Rizkia Sukma Nurhaliza, Jakarta.
Pemirsa, sakitu warta anu tiasa abdi dugikeun dinten ieu. Abdi Rizky Sukma Nurhaliza, permios undur diri, wilujeng siang. Tah eta mangrupa contoh warta. Naon atuh ari warta teh? Hayu urang pedar sasarangan. Warta teh nyaeta katerangan atau beja ngeunaan hiji kajadian atau hiji hal anu ditepikeun ka balarea ngaliwatan media massa, boh media cetak seperti koran jeung majalah, boh media elektronik seperti radio, televisi jeung internet. Kajadian atau hal anu pantas dijadikeun warta anu kahiji eta kajadian atau hal teh dianggap penting pikeun dikanyaho atau dipikanyaho ku balarea. Anu kadua eta kajadian atau hal teh dianggap bisa nyomponan kapanasaran balarea. Dina warta aya unsur anu disebut 5W hiji H, nyaeta who, saha, what, naon, why, kunaon, where, di mana, when, iraha, how, kumaha. Warta ditilik tina adeganana aya 2. Anu kahiji puhu warta nyaeta ngebrekeun inti atau pokok-pokok tina sagemlengna eusi warta. Anu kadua eusi warta mangrupa wincikan atau keterangan tina inti warta anu aya dina eta bagian puhu warta. Urang rek nulis warta teh sanyana mah teu sagawaya. Aya deui anu disebut kode etik jurnalistik. Di antarana kudu miboga sikap ajas praduga tak bersalah atau henteu nyanyawanan. Jadi teu ngabang nuduh salah lamun can bukti kasalahanana. Sabada urang nulis warta, nambah urang di judulan. Judulna teh kudu bisa ngagambarkeun eusi warta jeung ngahudang kapanasaran anu maca. Supaya anu maca atau anu ngarengekeun dina warta anu ditulis ku urang nimbulkeun kapanasaran. Kumaha para siswa-siswi dugi ka dieu ka hartos? Hayu urang lajengkeun. Upama urang rek nulis warta anu tema anu tabrakan 5W hijihana tiasa sapertos kieu. Saha anu tabrakan teh atawa saha anu jadi korban tabrakan teh? Naon anu tabrakan teh? Kunaon dugi ka tiasa tabrakan? Di mana tabrakanana? Iraha tabrakanana? Kumaha tabrakanana? Tah saupami atos kain keterangan tina patarosan anu tos disayurikeun prak ngadamel wartana. Dina nulis warta teh aya anu disebut piramida terbalik. Jadi ngaheulakeun inti warta atau nas-nasna warta saterusna medal sarupaning perkara anu ngarojong kana inti warta. Jadi anu kacida penting, cukup penting, kurang penting. Jadi dina nyusun warta teh teu sagawaya kudu anu bisa ngahudang kapanasaran anu maca atau anu ngarengekeun. Oge aya unsur-unsur anu 5W hiji teh. Strukturna kadahila para siswa-siswi dina struktur ngadamel wartana. Ukituna ayeuna ibu bade nayangkeun contoh warta. Kumaha dugi ka dieu ka hartos? Urang lajengkeun ayeuna kana latihan soal. Nomor 1. Nu kumaha ari warta teh? Teras nu kadua, sebutkeun rumusan warta 5W hiji H.
Anu katilu, sebutkan struktur eusi warta. Kanggo tugas di bumi, pidamel teks warta anu temana COVID-19. Ku ibu di watesanan waktosna salami-sami dulu. Anu kedua, baca teks warta anu tos ditulis, tuluy videokeun durasina 2 menit. Dikintunkeun kana WhatsApp sakola atanapi grup sakola. Hatur nuhun, sakitu nu kapihatur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.